Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tema ngabahas tentang rahmat atau urang kuletah Sunda sok nyebat oge rahmat. Rahmat atanapi rahmat ari maksudna teh eusina teh eta teh kanyaah. Rahmat Allah artinya kanyaah Gusti Allah. Eta kalimat teh asal kecapna tina rohima yarhamu rahmatan artina teh kanyaah. Jadi urang ulah kieu mineng urang sok nguping kalimat rahmat. Mudah-mudahan sing kenging rahmat ti Gusti Allah. Taku urang teh sing kedah kahartos kumaha teh rahmat Allah teh. Nah di antawisna ayat anu ku urang neme dibaca dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jeung di mana nalika dibaca Al-Qur'an sok aranjeun kedah ngupingkeun kana eta Al-Qur'an. Jeung aranjeun kudu cicing supaya aranjeun ku Gusti Allah dipasihan rahmat kanyaah gitu. Jadi tong bujang macana ngupingkeunana wungkul kana Al-Qur'an mah bakal menang rahmat. Jadi komo sinarang macana gitu. Ngupingkeun wungkul Al-Qur'an mah. Ngupingkeun wungkul tah anu ngupingkeun Al-Qur'an teh bakal menang rahmat, bakal menang kanyaah ti Gusti Allah. Jadi urang teh sing resep ngupingkeun Al-Qur'an gitu. Dikupingkeun, diregepkeun, ditangetan naon eta kandunganana gitu. Dugikeun ka jadi hidayah. Jadi petunjuk kana diri teh kulantaran sababiahna wasilahna ngupingkeun Al-Qur'an anu nuju dibaca gitu. Aya anu hukumna wajib urang ngupingkeun Al-Qur'an urang salaku makmum imam keur maca Al-Qur'an eta hukumna wajib gitu. Wajib makmum ngupingkeun bacaan imam gitu. Teras deui ditegeskeun pisan mad'u nyaeta mustami dina waktu ngupingkeun khutbah disebutna mad'u tah. Mad'u teh kudu ngaregepkeun kana bacaan Al-Qur'an anu dibacakeun ku khatib gitu. Ta eta disebut rahmat. Ari rahmat teh kanyaah Gusti Allah. Kanyaah Gusti Allah teh sebagian kecil presentasina teh mung saeutik geus dibikeun ku Gusti Allah ka sakabeh makhluk gitu. Mun dina hadis disebat kieu rahmat Allah teh 100%. Anu 1% mah geus dibikeun. Nu 1% mah dibikeun ka makhluk, ka manusia,
ka jin, ka bangsa sasatoan, kana tumbuh-tumbuhan gitu. Dugikeun ka disebat tina hadis binatang anu galak oge ka anakna nyaah. Kusabab binatang galak ge dibere rahmat gitu. Tah eta rahmat anu geus dipimilik dirasakeun ku manusia, ku jin, ku sasatoan, ku tatangkalan, perbandinganna teh eta teh karek 1% tina 100% gitu. Contoh urang rahmat teh naon wae nu geus dibikeun teh. Urang ku Gusti Allah dibere rezeki, tah rezeki teh eta teh rahmat. Urang dibere sehat, teh rahmat. Urang dibere panca indera, bisa nempo panon teh, cepil bisa nguping, teh rahmat. Aya rahmat teh umum. Jadi sararea rek nu iman, nu Islam, nu kafir, sararea menikmati. Contoh, panon poe, saha nu menikmatina? Sararea nu rek iman, nu kafir, teh rahmat ya Allah. Gitu. Udara contohna oksigen apa lain kernu iman wungkul nu kafir ge menikmati. Jadi aya rahmat anu umum bisa karasa kanikmati ku sararea. Nah, aya rahmat anu teu kapimilik ku jalma kafir gitu. Contona taufik, hidayah eta teu kapimilik ku jalma kafir gitu. Katenangan, katentraman hirup kusabab mung jalma anu zikir anu tatmainnul qulub. Ngan jalma anu zikir ka Allah anu hatena bakal tenang, bakal tentrem. Jadi jalma anu teh zikir ka Allah mah contona jalma kafir. Hirup teh hate teh moal tenang, moal tentrem gitu. Tah aya rahmat anu geus dibikeun gitu ka sakabeh manusia, ka sakabeh makhluk. Aya rahmat nu panglobana mah can dibikeun. Loba keneh rahmat nu ku Gusti Allah masih ditahan, can dibikeun. Aya anu ditahan teh engke dibikeunna di akhirat. Contona surga. Surga masih keneh ditahan ku Gusti Allah can dibikeun, engke dibikeunna. Tah surga teh eta teh rahmat. Tapi nu kafir mah moal dibere gitu. Jalma anu iman, anu takwa, anu bakal dibere rahmat engke di akhirat surga. Naon deui ke rahmat di akhirat? Pangampura. Magfirah da pangampura gitu. Nah dina Al-Qur'an kecap rahmatun aya anu ku te marbutoh ya. Aya anu ku te mabsutoh gitu. Tulisanana teh rahmatun, tate nu terakhirna teh nganggo te marbutoh. Te marbutoh teh anu jiga simpul, anu jiga tali kurawedkeun, eta marbutoh gitu. Aya anu ku te marbutoh gitu. Tertahan. Eta teh numutkeun penelitian terhadap Al-Qur'an, budaya Arab, tradisi penulisan. Lamun nganggo te marbutoh eta teh ciri rahmat anu masih ditahan. Rahmat anu ku Gusti Allah can dipasihkeun gitu. Mun penulisanana nganggo tekna marbutoh gitu. Aya anu tekna teh ditulisna jadi rahmatun tekna teh anu disebutna mabsutoh. Mabsutoh teh luas, diluaskeun atawa maftuhah disebutna teh. Teh terbuka.
Jadi T nanti terbuka jika nun. Nah, huruf ta nanti jika nun terbuka gitu. Eta mabsutoh atau mabtutah istilahna. Talamun penulisan rahmatun kutena kitu eta teh indikasi rahmat anu geus dibikeun, anu sudah terbuka gitu. Tah jadi urang salawasna kahiji alhamdulillah urang tepan menikmati rahmat-rahmati Gusti Allah anu patut ku urang disyukuri jeung masih kene sebagian besar rahmat anu masih kene ku Gusti Allah ditahan. Boh anu bakal dipasikeun ayeuna di dunia kene oge engke anu bakal dipasikeun di akhirat. Jadi urang kudu salawasna ngajemput karena rahmat Allah. Tadi antarana tadi ngajemput rahmat Allah, rahmat teh fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa angsitu la'alakum turhamun. Upami Qur'an nuju dibaca pek ku anjeun kupingkeun regepkeun tangetan dipikirkan naon hartina tuluy aranjeun cicing gitu henteu ganeng gitu supaya aranjeun kengeng rahmat supaya anjeun meunang kanyaah di Gusti Allah. Tak kitu penjelasan tentang anu disebat rahmat ya. Rahima yarhamu rahmatan. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.